aya wae ini karunya geradeg udah kurang dia na bengkak. Astagfirullahaladzim ya. Moal orang mah. Ingat bulan puasa ya teh kahiji dinya boga salaki, urang boga pamajikan. Aing moal kagoda Kela aing sia dedeng ya naon atuh. Aing mah ieu. Komo ayeuna teh nya sakadeung direk lebaran, urang teh lebar ibadah jeung kikituan sagala. Naon kikituan teh sing pugu. Ieu moal kagoda sanajan ngadengkak dirinya ge urang. Urang mah teu ngagoda maneh punten. Didinya lain level urang kudu ngagodaan maneh. Aduh paralun ampun Gusti nu agung. Nya ge didinya sanajan mere duit 2 juta ge aing mah embung. Ih, Moal kagoda hampura. komo aing Urang mah punten teh. di dinu hiji we setia urang mah ka pamajikan. Heeh kudu kumasia we eta mah. Aing mah pan keur curhat budak aing bengkak. Aing pusing. Dengekeun dirinya teh gara corek gara ceuli gara nyebutkeun ngadengkak sagala. Alah tong manuk ieu lah da urang teh normal. Dengekeun heula. Celang gelo ieu, celang gelo. Dengekeun heula. Celang gelo aing kitu. Sia mah. Celang gelo tah Yo, aya wae. dengekeun aing mah punten bisi batur kadengena sia bisi ngomong ke ka batur si Eri mah sok kagodaan urang. Punten aing mah. Dirinya mah level aing maneh mah. dirinya mah kitu ngamek teh di layanan. Embung aing hampura. Hampuranya dosa. Nauzubillahi min dzalik. Gusti nu agung. Malaikat Ridwan geura bawa eta teh si Udeg si Nurdin geura bawa ya Allah.